asar mata duitan liar baneta horeng iya bapak pak utama kena ilmu tah atau duit cocok lagi nublah itu ilmu apa duit kumaha iya rakyat pacaroy mata duitan gitu horeng kieu bu pak terjadinya perselisihan bukan hanya terjadi kiwari zaman urang dulu zaman Imam Ghazali terjadi dua kelompok antara ilmu jeung harta cik sebagian al ilmu afdalu minal mali ilmu leuwih utama tibatan harta cik sebagian deui terisa tidak ada pulus tidak akan lulus buktina kamari keur pemilihan pulus mah keluar lulus mah henteu nyieun amplop mah 20.000 nu milih 1.000 hajupan stres ngarokok ti aing menta nanaon ge ka aing ari nyolok Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek asa dipencet pan tadi mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalah berat Gus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tah ongko kacirian nu hampang nu eungap mah eta asa dicekek. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa'u wa innal amalal katsira ma'al jahli la yanfa'u. Anu dipihormat panitia pengatur acara, pamugi ku Allah sing dipaparinan umur anu barokah, utamina para dewan guru, para kasepuhan, para alimil ulama, wabil khusus para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, oge teu hilap ka para kori sadayana. Hapunten kusim kuring tetiasa disebutkeun namina satu persatu. Insyaallah pengurangan rasa takdim, rasa hormat sim kuring ka para guru sadayana. Doakeun kurang para guru-guru urang sing panjang yuswana, sing sehat badana, sing dijembarkeun milik rizkina, ditambah-tambah barokah manfaat ilmuna, amin ya Allah ya Rabbal. Anu kusim kuring sangat dibanggakeun calon Bupati Cilangkahan Bapak Jaro. Doakeun kurang Bu. Woi, ia sudah mewakili suara kita dari Banten Selatan, ingin supaya segera di ACC atau diwujudkan Kabupaten Cilangkahan. Kelamun jadi ieu urang bupatina setuju,
pan gampang nyirianana pangluhurna BP Cina Bupati Cilangkahan eta. Ieu orang doa lobahan ieu. Sedangkan aya keterangan kieu doaul arba'in kad du'ail anbiya. Doa na 40 jelema seperti doa na para nabi ka umatna dina pada diijabah. Yuk pan lebih 40-an ratusan tambah barokah muludan penta kurang keberkahan maulid jeung doa ti sadayana. Mudah-mudahan Cilangkahan segera menjadi kabupaten, amin. Anu jadi bupati na Jaro Bejod, amin, 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 ya Allah ya Rabbal. Woi keren pan gitu. Ai Banjarsari ke bawah tuh gak acandak jahong sekolah ke amin tah ke bawah kula ke ditu kan dia bisa teka aja kan nih mau amin ongkong ke ontonya oleh ini tau. Aduh, geus ngaheos ieu Bu. Aduh, unggal penting unggal poe nyekel mik batur, mik sorangan teh kacekel ya. Atau nu kieu boga kula ge di imah. Sok curiga Pak. Tadi enjing acara di Cikulur, beres tabu setengah 12. Istirahat di bumi panitia uih kadi langsung 12:30 ti ditu tetepan dohor di Kerta dongkap kadi tadi sekitar tabuh 2an langkung. Iyalah kawengi ka Cikulur deui keur peuting di Cikulur tadi ka Cikulur kuari ka dieu kae ka peuting ka Cikulur deui pohar eta reng Cikulur bari nu hadirna eta bae pindah lembur doang. Liar kula panggih deui jeung kasepuhan panggih deui cenah urang kiai kapenting ge panggih deui beuh. Doakeun bunya sing sehat lain ieu bubulan mulut unggal lembur kan muludan nen berarti geus palalinter ieu sabulan mulut ngaji bae nya pinter tante ya kiwari meureun sopan ka salakinya. Hah? Onte keneh bae. Berarti Allah robahna ieu. Aing ieu orang dieu nya. Ngaji ku ngajina. Oh waduh. Teken cenah Pak waduh. Alabatan ka anak waduh. Utamina masyarakat kampungan itu Barengkok lainnya Barengkok Girang. Alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi deui sareng warga masyarakat Barengkok istirahat di bumi Kiai Yakub tadi dongkapna sekitar tabuh 2. Mudah-mudahan sadayana masyarakat Barengkok anu tujuanana kanggo ngamulyakeun kanggo tasyakuran atas dilahirkeunana junjunan mudah-mudahan ku Allah pengorbananana sing dibalas ku balasan anu dilipat gandakeun amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana rahimakumullah, lamun ieu urang ngaji unggal minggu siga kieu lalobana beuh senang ieu ngeun ieu mah beres bae muludan beres berkatna kembali nu ngaji mah ka semula deui di ditu mah di dieu mah berarti ieu ngaji ka dieu hayang berkata atawa ngagungkeun Rasul atawa hayang ilmu. Hah? Hayang kabeh.
berkat hayang ilmu ge hayang. Ieu jawaban cerdas. Jadi penting eta urang ngaji. Sabab lamun urang teu daek ngaji rek kumaha ditarimana ibadah urang. Sabab ibadah eta butuh ilmu. Contoh dina salat tanpa dibarengan ku ilmu teu sah salatna. Sabab kumaha dina babacaan baik leungit tasjid hiji batal salatna. Salah nyebut makhraj, misalkan ain disebutna amjah atawa ha disebut kho atau batal salatna. Makanya lamun urang rumasa hirup bodoh kudu daek ngaji. Ngaji mah teu kudu kebel-kebel ti kuari kapaeh bae ge cukup. Kuarek nanya ya kanu hadir utama keneh ilmu tah utama keneh duit. Ayo dia lain pertanyaan yang sulit. Kita milih tadi keneh. Balik deh pertanyaan anak. Utama keneh ilmu tah utama keneh duit. Ulah munafeknya. Sanajan kula ge tadi tanya eta, bingung kula ngajawab. Dijawab kurang ilmu. Coba dak cenah ulah dibere berkat. Kukulutus moal tuh. Dijawab kurang duit. Dasar mata duitan. Lieur baneta. Horeng. Iya bapak-bapak. Pak, utama kena ilmu tah atau duit? Duit. Cocok lagi. Nublah itu. Ilmu apa duit? Kumaha iya rakyat pajaro iya. Mata duitan kieu. Horeng kieu Bu, Pak. Terjadinya perselisihan bukan hanya terjadi kiwari zaman urang. Dulu zaman Imam Ghazali terjadi dua kelompok antara ilmu jeung harta. Cik sebagian al ilmu afdalu minal mali, ilmu leuwih utama tibatan harta. Cik sebagian deui terisa tidak ada pulus tidak akan lulus. Buktina kamari keur pemilihan pulus mah keluar, lulus mah henteu. Nyieun amplop mah 20.000 nu milih 1.000. Hajupan stres ngarokok ti aing menta nanaon ge ka aing ari nyolok. Cik sebagian deui al malu afdalu minal ilmi, harta leuwih utama tibatan ilmu. Buktina tuh ai make duit pangaji. Nah rame jajal ngaji geus eueuh duitan deui rehe. Berarti urang nu aya di dieu ka grup nu mana ya? Grup duit. Poharai orang dianya. Pokoknya mah kieu orang perjanjian hujan eureun nya siap. Daripada muriang.
terus ongko mana menyelingkir. Guys, tenang. Tiuk deh moal lagi bae mal hujan. Tuh lagi bae mal hujan. Balik deh orang. Zaman Imam Ghazali pun terjadi dua pendapat, cik sebagian utama keneh ilmu, cik sebagian deui mah utama keneh harta. Ieu eueuh titik temu bah, mana ieu nu meunang? Da cik ieu kekeh ilmu leuwih utama, cik nu ieu ge kekeh harta leuwih utama, sehingga patanaza'u terjadilah perdebatan, terjadilah perselisihan antara dua pendapat. Allah anu menang karena hayang aya nu menang utama mana ieu sabenerna da kabeh ge kaharti, maka ngutuslah hiji utusan diutus ka Imam Ibnu Abbas. Sacenah Bu, Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, disebutna Ibnu Abbas. Datang kadinya utusan nanyakeun, ya Syekh, abdi ti kampung anu misalkan bade naroskeun masalah naon ceng, cik Imam Ibnu Abbas, di lembur kami cekcok antara utama keneh ilmu jeung utama keneh harta. Cik sebagian utama keneh ilmu, cik sebagian deui utama keneh harta. Tolong diputuskan ya Syekh. Tuh, seorang kiai nu ahli ilmu henteu kabeakan akal ngajawabna. Coba lamun urang, lamun sim kuring nu ditanya, lamun dijawab ilmu aing kumaha lamun teu dibere amplop. Lamun dijawab harta disebut kiai mata duitan, patupan lieur eta. Kumaha Imam Ibnu Abbas? Bahasana bijak, bahasana ngeunaheun, tidak menyudutkan sebagian, tidak mengangkat sebagian. Jadi bahasana kieu, i'lam, perlu anjeun terang, annal ilma, sanyana ilmu, anna lil ilmi, sanyana ilmu, syarapan alal mali, bahasana alal mali, lain minal mali. Sesungguhnya ilmu ada nilai lebih, ada nilai tambah alal mali, di atas harta. Jadi lamun dilempengkeun mah harta ge bagus utama, ngeun ilmu mah aya leuwih na gitu. Urang ulah sok munafik hirup di dunia nya butuh dunia, bagaikan urang cicing di laut butuh kana parahu. Ulah ieu ari ngomong jiga ahli tasawuf, kunaon dia telok usaha rezeki mah diatur ku Allah. Atuh heuh nama heuh ngeun aing bahasa kitu ari salat subuh kaberangan bae eta nu kitu intina mah ngedul ka hulu-hulu, ngomong mah jiga abuya Pak, rezeki mah diatur ku Allah teu kudu digawe. Horeng mah ngedul salah kisah eta. Jadi bahasa Imam Ibnu Abbas hebat. Ilmu itu ada nilai lebih, ada nilai utama di atas harta. Harta orang butuh, ilmu mah komo
pan ngeunaheun tuh. Makanya dalam bahasa kitab usul fikih ada disebut bab ta'arud, bab kontroversi. Lamun aya dua mantuk anu ta'arud bentrok, maka hukum ta'arud itu ida ta'arodo tasakoto. Apabila aya dua mantuk bentrok tasakoto, piceun hiji cokot hiji. Kumaha ieu mah? Lamun aya nu ta'arud bisa keneh ditahsis, tingali kedua mantuk aya khos jeung am, maka lamun bisa keneh dijamu lebih baik, hatina ulah dipikeun hook mending dikumpulkeun. Maka i'malu dalilen aula min ilgoi ahadihima, ngamalkeun dua dalil leuwih utama tibatan dipikeun salah sahijina daripada nu ieu dipikeun hook nu ieu ge hook, atuh mending dikawin saduana pan bagus eta. Ieu mah ngomongkeun ngaji. Contoh eta ge lamun mungkin dijamu, mungkin dikumpulkeun, eta mah teu mungkin bakal lulumpang kana tarang atuh ulah coba-coba. Bahasa Imam Ibnu Abbas bahasa yang enak, bahasana inna lil ilmi syarofan alal mali, sesungguhna ilmu aya nilai leuwih di atas harta. Harta ge bagus, ilmu mah aya leuwihna. Sabaraha leuwihna? Min sab'ati aujuhin, aya 7. Aya sabaraha cenah? Aya sabaraha? Aya sabaraha? Nah, kunaon diulang-ulang sok poho. Sabaraha cenah aja yang ngacakeut ting 5 ting genepnya. Raga gebureun hiji deui maca roplok. Ibu-ibu teu bosen ka kula. Para saunggal tahun aya bayi ka daerah dieu. Kamari mah daerah mana teh Pajaro? Leungleuk. Pajaro nuju teu aya. Kami ngasaan coran baru. Sabab sisi nage aya keneh awian. Aya orang leungleuk di dia. Nu hadir di ditu bareto aya. Bekna nutur-nutur deui. Mana hiji-hijina ilmu? Ayeuna urang muludan ge kudu make ilmu. Teu makmu mah bisi sia-sia. Makanya pentingna baroga ilmu. Ingatkan, kahiji lebihna ilmu daripada harta. Al ilmu mirasul anbiya, ilmu mah warisan para nabi. Sementara wal malu mirasul asqiya, harta mah warisan jalma-jalma cilaka. Korun we harta mah, Firaun, Namrud. Ari ilmu mah warisan ti para nabi. Makanya tuh beda. Aya nu ngajawab kieu. Gagabah haji ayo. Pancena Nabi Sulaiman ge sugih. Pan boga ilmu, boga kasugihan. Kieu kudu nyaho carita sagala ge. Nabi Sulaiman titah milih ku Allah antara ilmu, jabatan jeung harta. Nabi Sulaiman milih ilmu, maka geus boga ilmu mah jabatan dibere ku Allah, harta dibikeun ku Allah. Itu awalna. Kemudian ketika ngajabatna make ilmu, ketika ngurus hartana make ilmu,
Tempo sejarah Nabi Sulaiman. Perhatikan Bu, dulu mah can aya motor, can aya mobil, kendaraan eta kuda. Naon cenah? Kuda. Koleksi kuda nak seueur Nabi Sulaiman atuh raja bari sugih. Baragus kuda. Pokona mah kuda bagus kabeh. Dina hiji waktu saking kuresep nyoo kuda sampaikan salat ibadah ka Allah kaburitan kunaon kuka istigol kuka tungkul ngomean kuda. Contoh lamun urang teh mah ieu salat dohor ka sorean kunaon ku ngomean kuda resep. Karak Nabi Sulaiman sadar, astagfirullah, ieu aing can ibadah ka Allah gara-gara ngomean kuda. Marah Nabi Sulaiman, dia kuda ngaganggu ka aing ibadah ka Allah. Akhirna kuda na dipencit kabeh ngaganggu dia ka aing gitu. Akhirna kumaha ku Allah, karena Allah anu dikedepankeun, karena Allah nu dipilih, digantian ku Allah kendaraanana lain kuda deui tapi naon bisat awan teu kudu maraban. Setiap Nabi Sulaiman naik lempang turun awan, naik Nabi Sulaiman. Digantian kuno leuwih hebat, kuno leuwih istimewa. Naon sababna? Nabi Sulaiman ngaheulakeun ngaistimewakeun ibadah ka Gusti. Ari urang kadang-kadang aya di dia pengajian mingguan poe naon Salasa aya pan urang mah meunit teu ngaji ku ngagebot aya. Makanya eta sawah sakitu-kituna tiba heula ka kiwari teu nambahan-nambahan, malah kiwari mah terancam dijual. Kunaon sababna? Kakarak ngaji bae ge geus teu bisa ku sawah, padahal ngagebot diisukeun ge bisa. Moal buru kan eta pare ditunda kaisukan. Kunaon eta ngagebot dipilih kana waktu ngaji? Makanya eta urang mati baheula hirup balangsa bae gitu. Coba ge Allah nu dikaharepkeun, coba ke Allah anu dikedepankeun, karena ilmu adalah warisan ti para nabi. Hiji tah sedengkeun 7 sampai jam sabaraha Bu? Pan waktu sholat cenah yang juga Nabi Sulaiman. Kedua, wal ilmu yahrusu sahibahu. Awas, ingatkan ya, mungkin di akhir ditanya udah bisa ngejawab cokot di berkatna. Setuju? Setuju? Kedua, naon bedana ilmu, lebihnya ilmu daripada harta? Al ilmu yahrusu sahibahu, ilmu mah ngajaga kanu bogana. Tuh jaro urang sakti ilmuna, oh nu wanian dijaga ku ilmuna gitu. Jalma ketika mawa ilmu aya pagawean haram moal daekeun sabab dijaga ku ilmuna. Kabeh ge Pak hitungan nafsu mah sarua. Dan ketika orang sudah punya ilmu, dia akan berhati-hati dijaga ku ilmuna. Jalma nu boga ilmu cicing di mana bae bakal hirup dijaga ku ilmuna gitu. Sedangkan wasahibul mali, jalma sugih, jalma nu boga harta tapi teu boga ilmu, yahrusu malahu ngajaga kana hartana. Deuleu nu sugih
mobilna lamun can balik teu tenang, pare di sawah keneh teu tenang. Urang mah nu teu bogana naon imah telok ditulakan ge hees tibra, tapi jajal nu boga harta waktu masang CCTV encan satpam segala macem capek ngajaga harta gitu. Tapi lamun nu boga hartana boga ilmu mah hartana ditasarufkeun diantarana dipake muludan tuh gitu. Dua eta naon nu kadua? Oh muludan cenah. Muludan mah kata-kata terakhir. Ilmu mah ngajaga kanu bogana, sedengkeun nu boga harta ngajaga kana hartana. Aya jelema telok Jumat, telok ngaji, telok berjamaah, nyengheluk bedi saung sawah nungguan pare. Aya begitu eta. Digawekeun ku pare. Tapi nu boga ilmu mah engke hasil panen tak nu tadi teh datang ka kiai, kiai yo hayang kaasaan kasawan teh kiai tuh ngaji teh kiai ngaji anu tadi iya sawah ngeun boga sakotak teu kaur berjamaah ngeluk bedi sawah nungguan manuk bisi ngegelan pare beres nyawah pare na dijual hajuma anak dahar meuli beas kira-kira eta normal tante aya nu kitu teu arti ku kula eta tu nyawa-nyawa teuing ka enek meuli-meuli keneh bae mah. Nah dua tilu metere wal malu yu'tihillah liman yuhibbu waliman la yuhibbu. Harta mah bu sasaha ge dibere, jelema nu sok salat dibere, jelema nu telok salat ge dibere. Harta mah sugan kitu ieu mah jelema telok salat moal dibere kejo henteu. Justru jelema telok salat telok zakat hartana malah panglobana gitu. Kabeh ge dibere urusan harta mah gitu. Tapi urusan ilmu la yu'tihillah Allah moal mere kana ilmu illa liman yuhibbu kecuali kajalma anu dipika cinta ku Gusti Allah. Urusan harta mah justru jelma telok zakat hartana makin loba eta nu disebut istidroj ngaranna. Naon cenah bu? Naon? Istihroj. Istihroj panyungkun. Kila contoh aya eueuh di dieu nu sok ngusap pan nu ngajawabna ieu berarti salaki urang merenya. Aya eueuh nu sok ngusap nah ieu mah contoh kula boga dulur tanyaun mengaji mata eta tukang nguseup begitu we pajarola pan gawe di Jakarta salah pernah ngobrol jeung kula ieu hujanan di jalan hujanan eta sugan pamajikan manehna balik kangen ka pamajikan sugan anak kangen ke anak. Ai si horeng teh datang ka imah sotas
sot barang bawa lain gerak cegah pamajikan atau cegah anak kalah cegah joran usep karena ini karena jejer berangkat kasih si cai ditanya kukula kak naon sih untungna eta ngusep naon kakak hayang lauk ji urusan lauk mah tinggal mawa duit 35.000 menang sakilo luk emas aing ngusep naon da merenengan lauk teu nyahueun haji mah bayangkeun urang gawe di Jakarta mumet capek pikiran tanaga butuh hiburan ketika eta urang manteng mata neuleu ampul nya ampulin ngaranna didulukeun lah kurang kemudian eta ampul ngalalep lep eta lenyap hate kakarak neuleu ampul ngalalep eta hate geus ngalenyap segitunya kak cenah haji kemudian cenah haji eta si 4 orang didahar kulau dibawa ulin kulau atoh muaya eta kapusing di pagawean kajengkel di jalan karewan langit kunaon kuneule 4 orang dibawa ulin kulau ungket eta cenah kurang lauk na ngahaja diantepkeun heula titah mamawa ulin 4 urang heula ungke majeuna kenceng eta lauk mau mawa useup urang karak urang dikedat siap eta ji Allah beulieunana walaupun neangan di mall moal manggih kepuasan eta urusan lauk mah kadang dibikeun deui ka batur eta mamahalna bener tante tukang usep hah bener eta oh berarti teu bohong eta dulur eta iya sebagai contoh urang contohkeun kana kahirupan urang nang tunggulah nah aduh batuk ibu urang iya diibaratkan lauk tajol bepancingan nu dibungkus ku eupan diasupkeun ka jero cai eta lauk pan dihandap loba cik lauk nu make ilmu mah laukna anu hati-hati mah ketika manggih dahareun teu sacaplok-caplokna cik lauk bisi mah jebakan ieu soal teu pugu-pugu aya dahareun amis kieu ieu keke naon ieu amplop teu pugu-pugu dibagikeun atawa titah ka nomor mana ieu tah pan hati-hati tah laukna teu sacokot-cokotna aya lauk nu sejen si ieu mah teu peduli yang penting pajuheun jebakan rek naon aya dahareun caplok urusan nek asal aya amplop be aya duitan rek saha bae eta cokot malah tinu ieu nyokot amplop tinu itu nyokot amplop nyolok mah henteu eta ceroboh jasa eta tah ieu mah keur nyontokeun ngusep lauk si lauk nu asal caplok teh dibejaan ieu ku lauk nu hati-hati kak ulah sacaplok-caplokna bisi mah jebakan eta kak lah kumaha aing bae sirik bae dia mah ka aing jebakan kumaha ieu mah dahareun hakan hese deui kitu meungpeung keur babagi duit cokot gitu tah kakak bisi mah ieu bicalakaeun geus kumaha aing bae horeng kudu ngusepnya begitu didahar eta si eupan pan diulinkeun heula di bawah heula ku lauk eta si eupan teh tuh kan sombong manehna jebakan kumaha dia mah buktina ku aing dibawa ka ditu gitu aman
Mana jebakan anak horeng keur diulinkeun kunu nguseup. Ameh subuheun heula manehna sombong. Toh aing menang dahareun dia. Jebakan ti mana dia mah jebakan syirik bae dia mah ka aing. Horeng keur diulinkeun kunu nguseup. Kayak geus capeun manehna mawa eupan, karak ditarik sakencengna. Jepret. Eta nu kitu istidra. Contoh jalma telok ngajak di bejaan ka, dina pare kakak, dina harta kakak, aya hak mustahik, aya hak si miskin, aya hak si fakir, geura jakatan eta pare. Kumaing bae dia pare-pare aing, justru aing mah makin teu di jakatan makin sugih. Horeng keur diulinkeun heula eta gunung nguseup. Ku Allah ameh tambah sombong ka ulah sok mabok bae bisi cilaka. Dia mah justru aing mah lamun teu mabok nguriang. Aya panjenengan nu kitu eta. Horeng ku Allah keur disungkun engke mah nyekek botol dicabut nyawana modal gitu. Eta contoh kanu nguseup. Tah mun tah mah ieu nu nguseup bari kadinya pamikiranana iktibar. Ieu aing bedana jeung lauk. Ada eta lamun kitu mah eta nguseupna. Sok kitu teh kana nguseup. Inget ka pangeran bisi mah ieu aing jiga lauk diistidraj ku Allah. Sok kitu teh. Boro-boro ieu mah salat ge henteu. Sok aneh cina paneta yang nguseup jadi rorah ge teh ku jurig atupan batur. Terus kan Bu kartetan teh eta contoh nguseup. Nah urusan ilmu mah Pak teu bisa kitu. Ilmu mah moal daekeun turun kana hate anu sombong kitu. 3 4 tadi sabaraha jumlahna 7 salah nyebutkeun kula mun tah mah 4 bae geus. Kaopat al ilmu layan kusu. Ilmu mah moal ngurangan bil infak ku dibikeunan. Sugan kitu kiai ngumumkeun di masyarakat, dong-dongon ulah ngaji ka kula, ilmu kula mah beak ku santri nu kamari, can pernah ngadenge kula. Sabab ilmu mah layan kusu bil infak, tengurangan ku dibikeunan. Baliyazidu baliktah nambahan ilmu mah. Contoh guru-guru ulang makin sepuh makin tabahur ilmuna, makin dibikin makin luas wawasanana. Eta sedangkan harta wal malu yankusu bihima. Harta mah ngurangan ku dibikeunan jeung diinfakkeun. Atuh buktina nyalon DPR beak duit 1 miliar, ari suara menang 1000, pan stres tungtung nama sampai ke rumah sakit nyiapkeun rumah sakit jiwa. Eta lah tungtung loba nu edan ngopi di aing, ngarokok ti aing, hayang lelempangan minta uang jalan ka aing, ari nyolok ka batur. Tapi ilmu ku dibikeunan makin bertambah. Eta bedana lebihna ilmu tibatan harta. Tapi lamun harta dipake muludan Pak, harta dipake sodakoh nyantuni anak yatim, justru 1 berbanding 10. Ibu masihan jeruk hiji, iya ku Allah digantian 10. Sing yakin. Saha nu pernah nyoba? Sayyidina Ali
Sayyidina Ali kieu caritana istrina ngandung eta sok aya istilah naon nyiramnya. Nyiram eta sok aneh-aneh. Kula teu percaya awal eta kana nyiram, sugan kula mah bibisaran bikang bae. Ieu menjiga nama awewe bae ngerjain lalaki ieu. Aya geus pamajikan kula nyiram. Nyiramna memang lain ku teka turutkeun ku teka beuli. Nyiram ta anak nu kieu nu lalaki hayang mobil Alphard. Atuh kula gagaro. Cikula teh ieu nyaantan teh ieu ungwal neuleuh Alphard di duluan di fotoan jiga jelema dusun pan teu kabeulikeun da mahal 1,6 miliar harga nu kiwari eta anak ngacai bae kiwari haju cik pamajikan tah teu percayaan ieu oh cikula bener berartinya eta karak percaya kula eta. Nah ini masalah non ibu-ibu nyiram eta seperti tadi. Imam Ghazali gitu ya, Imam Ghazali Sayyidina Ali istrina nyiram hayang buah delima sedengkeun lain usimna cik pamajikanana Sayyidatina Fatimah ulah balik lamun can menang sok aya kikituan tadi Kang ulah sok kikituan eta berangkat Sayyidina Ali ulah balik lamun can menang ti isuk neangan buah delima teu manggih pas sore-sore aya ibu-ibu ngais ditanya bu naon eta nu diais buah delima ceng hayang aceng beuh bu lain hayang-hayang deui kula neangan ti isuk dibeli ku kula ulah ceng hop bae cik ibu-ibu dibikeun tah buah delima hiji eta Sayyidina Ali atoh bisa balik ka aing penting bisa estimah ngingkig balik ka imah aya datang ka perapatan aya Ki Abdullah keur nangkep tuur bae kieu cik Sayyidina Ali keur naon anjeun jiga nu bingung haruh kula geus 3 poe teu balik kunaon pamajikan nyiram hayang buah delima sedengkeun ulah balik can menang mah geus 3 poe ieu teu balik oh cik Sayyidina Ali leuwih tibatan aing tamah karunya Sayyidina Ali itu mah geus 3 poe teu balik akhirna buah delima na dibikeun ka Ki Abdullah karunya itu mah geus 3 poe atuh Ki Abdullah langsung atoh durusut bae balik Sayyidina Ali ngalamun cik Sayyidina Ali dina Al-Qur'an asru amsaliha sodako hiji bakal dibalas 10 kali lipat yakin kula makana ayat Allah balik Sayyidina Ali mah engke kulo digantian 10 kali lipat datang ka imah disambut ku istrina menang buah delima insyaallah kenging atupan istri yang solehah mah henteu langsung manyakeun kana pokok diladenan heula salaki bisi hoyong ngopi geus merna cik istri teh mana buah delimana antosan horeng Sayyidina Ali keur mikir piraku ieu Allah bohong dina Al-Qur'an cenah ge asru amsaliha 10 hiji banding 10 di palih mana cenah eta sanu nganterkeun ke sakedap horeng berharap iku Allah digantian da aing geus mere ka batur ari kunaon aya nu uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam cik pamajikan ke ku abdi rek dibuka ulah abdi bae nu muka begitu dibukakeun pintu langsung kieu delimanya cik Sayyidina Ali eta jalma tamu nu datang ka dinya kaget ih panyahoan cenah kieu ka dieu kan jangan delima ka dieu kan ieu cenah ieu dihitung ku Sayyidina Ali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pan salapan cik Allah ge pan asru amsa
liha 10 kudu nama pan ieu masalapan kerawak bae dicekel eta sinaon si baju kerah baju nu mawana dikamanakeun ku dia hiji cik Sayyidina Ali eta nu mawa beuli mah teh aneh deui bae panyahoan ku yang disumputkeun hiji waktu horeng di kantongan hiji ai pikir si eta mah kieu lah atuh pamere ieu keur dicokot hiji ge atuh moal kaciri makanya aneh ka Sayyidina Ali hiji pas muka pintu langsung nebak deuli mah kadua pas dihitung eueuh hiji langsung nuduh ku dia hijinya cenah ieu hiji kakarak ku Sayyidina Ali dibejakeun aing teh lain nyanyahoanan ngeun percaya kana ayat Allah asru amsaliha kaula sodakoh deuli mah hiji yakin ku Allah bakal dibales 10 kali lipat makanya kula langsung nyangka ieu deuli mah bakal 10 sabab Al-Qur'an menyatakan ari geus bukti mah aya 10 dibagi 2 jeung nu masihan tadi jeung nu nganterkeun itu modal kayakin makanya urang sing yakin pengorbanan harta urang kiwari nu dikaluarkeun kiwari sing yakin bahwa ku Allah bakal dibales amin 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 ya Allah ya Rabbal awas ulah pasea gara-gara geus muludan ieu mah dia ieu cenah hayang kalem kamari muludan hutang kiwari kumaha urang mayarna wow duit wow balasan wow nu kitu mah niatan sing ikhlas insya urang ngarepkeun yakin Allah bakal ngabales karena pengorbanan urang komo dipake muludan mah insya nomor ka 5 seburit ieu kula gerada mamarahan can dahar soalna ieu nomor kalima wasahibul ilmi jalma nu boga ilmu mah moal disiksa di jero kuburna walayabla moal buruk jasadna jalma nu boga ilmu ya Pak Jaro sim kuring ngobrol sareng keluarga di Pandeglang keluarga kadumerna masalah Cecep Bustomi nya kebungkur jadi cina eta kan dulu Cecep Bustomi uninga pan eta uinan ditembakan mautna eta setelah dikuburkan pihak yang berwajib ingin mengadakan otopsi keluarga temikeun kunaon keluarga temikeunna sieun fitnah bisi pas digali buruk jasad tapi ngan karena pemerintah panu keke akhirnya maksa diizinan pas dibuka atau ditinggali jasadna utuh malah tilas tembakan ageh calalager kumis manjangan kulit haneut kunaon eta ku dijaga ku Allah jalma nu boga ilmu mah jalma nu berjuang dengan bela agama Allah moal buruk moal disiksa di jero kuburna contoh tah ulama di urang ayeuna tanya diri urang geus ngabela agama naon ieu urang hah ngabela agama teh teu kudu ngangkat senjata doang Bu bisi urang ngangkat senjata mah ka Palestina ka Banten ge mabok bol-bol ka Palestina tapi ngabela agama ku cara nutupan aurat bage eta ge ngabela agama ku cara hormat ka salaki be eta ge ngabela agama ku cara ngesian musola berjamaah eta ge ngabela agama Allah moal buruk jasadna ilah janji Allah tuh contoh pejuang agama anu ku Allah dijaga urang mah boro-boro makanya doakan kurang para pejuang-pejuang agama Allah sing aya dina keikhlasan amin ya Allah ya Rabbal nomor ka genep wasahibul ilmi jalma nu boga ilmu la yamutu moal maut
cik saya tak cik Al-Quran wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata. Ulah nganggap ulah boga anggapan anjeun jalma nu maot ngabela agama Allah eta maot, tapi bal ahya balik tahirup. Oh cenah eueuh jasadna di alam dunia, eueuh ge jasadna tapi aya hirup dina karidoan Allah, sehingga padamat hayatuhu langgeng hirupna jalma nu maot ngabela agama Allah. Itulah bedana ilmu dibandingkeun jeung harta. Harta mah urang ieu boga harta Pak dihook-hook ditenden-tenden, urang paeh mah dijual ku anak. Mending lamun anakna nu ngurusan boga ilmu, coba lamun anak bodoh. Harta urang paeh dijual, sawah urang dipake nyawer sinden dan teu ngarebek eta urang di jero kubur. Tuh bedana, makanya urang kudu boga harta, boga titipan anak ilmu sangkan bisa ngurus harta urang. Tuh jika bajaro anak diberi ilmu cenah ge pona mah kaji kuari geus usim perang kudu boga ilmu be anak ulama atuh dasarna ge kitu pajaro meuning kitu mun ulah ilmu eta doang jeung ilmu pengademna bisi barang asal ge ka ditu. Luar biasa. Nomor ka 7. Hayo geura inget-inget di awal dicokot berkat kalau untuk bisa ngajawab. Nomor ke-7, harta mah tus'alu an kulli dirhamin, bakal ditanya di setiap dirhamna menang di mana, dipakai kana naon harta mah. Tapi urusan ilmu Bu, anak urang bisa maca Quran, sahuruf Al-Quran dibaca teu boga wudu. Tadi ibu milu tahlil toh, milu tahlil maca Fatihah tadi dia boga wudu teh ente atuh aya nu boga anu henteu menenya komo diuk ti tadi geus muak sagala ban. Sahuruf Al-Quran dibaca teu boga wudu di luar salat. Sahuruf mengandung 10 kabagusan sahuruf. Lamun ibu maca tadi boga wudu di luar salat, urang maca Quran maca Fatihah boga wudu di luar salat, sahuruf Al-Quran mengandung kebaikan 100 kebaikan. Lamun maca Quran sahuruf boga wudu di luar salat. Kumaha lamun maca Quran boga wudu di jero salat, sahuruf Al-Quran mengandung kebaikan 1000 kebaikan. Baik deh, lamun maca Quran teu boga wudu, lain maca Quran dibaca nyekel mashaf lain. Maca Fatihah tadi urang teu boga wudu, eta sahuruf mengandung kebaikan 10 kabagus. Lamun boga wudu 100 kabagus. Kumaha lamun maca Quran di jero salat pasti boga wudu, sahuruf Al-Quran 1000 kabagus. Coba lamun urang maot ninggalkeun anak pas sehat maca Qur'ana, berapa juta kebaikan datang ke urang ka jero kubur. Itulah bedana ilmu jeung harta. Sedangkan harta mah lamun kurang ditinggalkeun, ninggalkeun anakna eueuh ilmuwan, atuh bisa-bisa ditasarupkeun kana bebendu Allah. Naudzubillahi min. Ayat 7 hiji belat-belat tinggi hirupnya. Tiung hejo nomor 3 naon? Boro-boro 3 nu ka hiji poho. Iya belat-belat tingnya di parabanan terima kenalan gitu ini dia.
aju aya nu nempel di aya naon Allah hiji ilmu mah warisan ti para nabi, dua ilmu mah ngajaga kanu boga ilmu, tilu tuh ayo gerak harta mah sasahageh dibere, ilmu mah hanya jelma nu dipika cinta ku Gusti. Opat ilmu mah moal ngurangan ku dibikeun jeung diinfakeun, balik tah nambahan, sedengkeun harta mah ngurangan. Nomor kagenep, nomor 5 agera nomor kalima nu boga ilmu mah moal kudu disiksa. Nomor genap moal maut. Nomor 7 renyek ngadengin lagi renyek ngacakenan Haji Ayong pokoknya masa kitu bela 7 hiji-hiji dak teu nyaho geus murid ieu urang kudu salat, mudah-mudahan sadayana uih ti dieu kenging berkah sareng magfirah Allah sing sararugi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.